Boga duit. Mana gitu? Boga duit 50 euy. Alah, kita datang jam duit. Ente beta jeung duit euy. Apa harus bayar kemarin? Beak pakai mayar pinjol. Sama rumah orang boga duit. Atuh pira kok 50 aja. 50, 5 juta mah aya we. Urang hayang ge 50. Bong, boga 5 juta mah rek 5 di bawah tuh di kolam rumah. Pira kita boga duit 50 orang. Eueuh, sing tuh mana tuh pesan eueuh, 5 di bawah. 5 juta mah aya di mah. Hayang ge 50. Eueuh. Sing bawa aya mah kemarin di mall mau beres saya mah eueuh. Bagus atuh gitu mah. Wega we atuh. Sing kitu sesoranganan beri memuas sarung. Cek aing mah bari ngopi-ngopi atuh. Sarung urang. Heeh. Heheotan. Iya, sekedar Heheotan urang. sekedar memberi tanggapan gitu. Heeh, mana naon ka dieu? Tara-tara gitu. Cek mangharun jeung gitu euy. Heeh, ke buri dibayar cenah. Harun mana? Mangharun anu lebah. Tetangga Siapa sangka bang aing teh. 50 cenah. Ke buri dibayar. Bieu teh orang nginjem ke mangharun. Oh, Eueuh cenah, jeung we nginjem ke saheula kayak urang buri dibayar cenah. jadi cek si Harun Heeh, Harun lebak atuh biro apa? Oh, jeung naon tuh saya teh? teuing dan nyebut nama butuh cenah jeung meuli udud dari teh ngadenge teh. Cing heula. Ah, duit salamar ge mani aletak curug sagala. Yo. Tapi bener. Bener engke. Nuhun nya tak kitu, heeh nuhun. Kita boga duit teh meunang 50. Akan tabungan saya teh mere duit lain kok we. Kilang geus purit kieu euy. Si Harun teh mana wah ngulang-ngulangkeun duit. Ya, bohong si eta mah urang. Ya, Ah. Kabeneran aing geus goreng sangka ka manehar. Mana nginjem duit tadi kan? ya. Tadi 50. Aya tak budak ade nu sipit-sipit ka dieu. Oh, tukang ojek. Aing tukang ojek. Sini ya eta. Duh, ingat tuh teh apa? Eta nginjem duit ka urang 50. Diberenya? Dibere da cek mana? Iya. Kau yang nginjem, nanti dibayar udah boga orang 5 juta mah aya. Si kehe bener. Atas sama we. Heeh. Susu apa tuh mana? Apa ayo antar susu? Yuk. Yuk, ayo nak. Isuk ayo lah. Aduh, ngolo, budak ngolo ka kolot teh. Tuh. Borohan. Wah, di atas, Par.